Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ieu ayat kanggo urang sadayana seuring sareng bulan Sya'ban. Setiap amal kasayan urang jeung kaawanan urang bakal disetorkeun painun Allah. Ku kituna sateuacanna urang ngadoa mudah-mudahan sadaya kalepatan urang salami sataun teu karaos waktos nembe kamari bulan puasa sakedap deui urang bade bulan puasa. Sadaya amalan-amalan salami ieu kasayan urang mudah-mudahan aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Sadaya kalepatan nu dipidamel ku urang sadayana aya dina pangampura Allah Subhanahu wa taala. Lalayan urang suhunkeun ku Allah ka Allah Subhanahu wa taala setiap menit, jam, poe, minggu, bulan nu bakal kasorang duka sabara tahun deui umur urang, duka sabara bulan deui umur urang, bahkan duka sabara minggu umur urang. Dan al-yaum al-mautu ya'ti baghtatan, hari maut mah datang secara tiba-tiba. Allah ngamaotan iraha bae keur kumaha bae ngan utamina mudah-mudahan Allahumma hatim lana bi husnil khatimah. Allah ngamaotan ka urang sadaya dina husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna amin. Kanggo jamaah tahun ieu sabaraha urang nu ngantunkeun di urang, sabaraha tahun simkuring geus siap di ieu pangaosan tos seueur nu ngantunkeunana utami paminten urang sadaya emut ka simkuring emut ka almarhum payayan oge almarhum sadayana bae anu teu disebatan manah hiji-hiji urang sadayana urang arwahkeun kolot urang sadaya keluarga urang sadayana sakumaha bulan rewah bulan Sya'ban teh bulan rewah sok ngaruwahkeun urang anteuran urang kirim anjeunna ku kanyaah ku doa ka aranjeunna mun urang nyaah kana tos teu aya doakeun sabab harepan jalmi-jalmi nu maot teh ngarepkeun doa ti kulawargana sakumaha katerangan di mana maot anak Adam ngan tilu nu bakal nyalametkeun jeung nuturkeun hiji sedekah jariyah sekecil apapun sedekah ibu nu ditapelkeun di dieu nu ditapelkeun di abdi sekecil apapun itu sing jadi amal nu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua ilmu nu mangpaat keureuyeukkeun ilmu teh walaupun panginten urang can bisa sadaya ngamalkeun tapi saalit-saalit ilmu urang ngajadikeun perubahan nu tadina teu ngarti jadi ngarti, nu tadina teu apal salah apal salah, nu tadina resep jadi teresep kusabab sieun kana katerangan jeung resep kana naon pangbibita dina pangaosan. Mudah-mudahan ilmu urang dipaparin kamangpaatan ku Allah Subhanahu wa taala. Oge mudah-mudahan urang ngarepkeun
urang ngadoakeun kanu jadi indung bapa urang syariatna hakikatna ngadoa kanggo pala putra urang sing tiasa ngadoakeun ka urang dina nalika geus teu aya teuing kieuna. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa talamidatina minal ulama'il amilin imamil muttaqin waj'alna min ibadikas sholihin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bidzalimin wa arijna min baini Salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mu'min ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Setiap kasayan sekecil apapun eta kasayan bakal katingali jeung bakal karasa ku urang di dunia di akhirat. Pun demikian kaawonan sakumaha kaawonan nu dipidamel ku urang walaupun karasana teu rugi jang urang katingalina hakikatna mah ngarugikeun jang urang. Ayat nu sanesna in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kehalusan bakal balik ka aranjeun kabeh. Kagorengan ge sami bakal balik deui ka urang. Nu dituang ku urang nu amis kana tanaga jeung awak urang. Nu dituang ku urang seueur teuing tunuh ka dituna. Teu tuang lapar seueur teuing tuang mawak tunuh. Kaibu naon nu dipidamel ku urang bakal balik deui ka saha? Ka urang. Sae balik ka urang, awan bakal balik deui ka urang. Bari kahirupan nu keuna ka urang dina ieu wengi musim kuring. Ayeuna teh tos bulan Sa'ban, bulan Ruwah teu karaos. Jalmi teh geuning waktu ka waktu teh poe ka poe jadi minggu-minggu jadi
bulan jadi tahun. Asa kamari bulan kamari tahun kamari jika emot kapumpul ke noraknya tahun 2000 memeh tahun 2000 dah. Tahun 2000 kerja serba mesin nya punya tah aya teh enah eta bagian kamari naon artis naon teh artis tagonjering tah kapunggul didugikeun tahun 2000 naon bu kerja serba mesin baheula eta teh ayeuna geus 2000 sabaraha 25 baheula mah ngora keneh meureun ibu ge nya geulis keneh kapunggul mah nya geulis keneh kitu ayeuna ge henteu namanya baheula mah ngora keneh aya nu manggil neng baheula mah ayeuna mah geus ma ayeuna mah geus nini perubahan seperti kitu teu karaos waktu nu terus berjalan kamari mah Rajaban ayeuna geus Rajab geus beak Rajab teh ngan di dieu mah karek isuk da panggung lagi aya keun nya Rajaban dinya panggungna bahkan kamari mah Ustaz Dedi teh kieu Ustaz cenah wayahna cenah minggu isuk mah pre darek naon rek Rajaban ngan tadi di telepon deui pre teu henteu cenah teu tulus parena kan wae atuh cenah jadi ngaos dina kesempatan ngaos deui nya jadi dakeun we enjing Rajaban da eta mah momen mun teu Rajaban teh asa kumaha nya punya pedah mah duit eueuh ieu teh tapi da teu Rajaban teh asa naon asa teu sampurna we jang naon Bu memfasilitasi jalmi anu sok nembe Rajaban nembe muludan can bisa mingguan karek bisa Rajaban sareng muludan sae Bu teras kemangkeun naon memfasilitasi supaya ngadamel kasayan aya nu ngadamel tuangeunana aya Bu nu ngadamel tuangeunana leuteunana Bu seueur nu nuangna seueur nu sedekahna alhamdulillah semakin banyak yang memakan semakin banyak pahala jadi nu untung teh sabenerna mah nu sedekahna nu tuangna nu sodakona kacida ageung pahalana nu tuangna oge kacida barokah nuangna matak doana ge Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna yo Allahumma barik lana fi Rajaba Sya'ban, 3 barokah bulan Ramadan. Mana bulan Rajab Allah ngabarokahan bulan Rajab teh jang jalma nu ngarti kana utamana eta bulan. Dina kitab Fadhailus Suhur Rajab teh kamari 3 huruf. Naon 3 huruf teh? Hiji ro, 2 jim, 3 ba. Naon Bu rona? Ridwanillah. Tadullu ala ridwanillah milarian ridho Allah. Ibu ngaos ka ditu ka dieu Rajaban neangan naon Bu milarian ridho Allah. Lain mas milarian tuangeun dadahareun mah di imah ge aya tapi naon hoyong kabarokahan ai barokah teh naon ziyadah fil khair tambah-tambah kaalusan hoyong kabarokahan Bu sumpingna riunganana
Pedah cek dina katerangan Bu, bulan Rajab teh bulan disuhunkeun keberkahanana. Ziyadah fil khair hayang tambah kahadean hirup teh. Ulah dugi ka tambah umur, beuki kolot kalah bukti pika sebeleun. Kudu kumaha Bu? Kolot teh tambah ilmu, tambah amal, tambah ikhlas jeung kasabaran. Amin ya Allah ya Rabbal. Sok budak kudu beuki pinter beuki kolot teh. Nu kadua kudu beuki sabar. Sabarna kumaha? Awak geus ripuk, pangala geus eueuh, pangabutuh seueur keneh beuki eueuh. Sugan ai kolot mah beuki eueuh nya Bu. Angger bae Bu, tuang mah hoyong ya Bu. Hoyong. Dah Ibu barokah sunkeun ka Allah. Ziyadah fil khair hayang tambah kahadean. Bulan Rajab geus kamari beres. Bahkan encan Rajabanna ge karek poe isuk di dieu mah. Keun be eta teh bahasana teh cenah Ibu cek ustad-ustad tukang manggung mah ngaji jabrah cenah. Ngaji Rajab di bulan Ruwah. Jadi jabrah ibunya. Jadi Ibu dina kanggo urang sadaya nyunkeun keberkahan Rajab. Geus we Rajab mah naon Bu? Rona ridwanillah, tadulu ala ridwanillah, neangan ka ridwan Allah. Kumaha carana? Jawadun bimakna sayun bageuran. Jadi bulan Rajab mah balager Bu, ngadamel tuangeun, ngadamel leueuteun, disuhunkeun donasi ge gampang jang Rajaban mah nya Bu. Alhamdulillah. Aya tuangeun bulan Rajab. Sok aya tuangeun. Sok seueur. Nah, hari bulan Sa'ban eueuh geulingnya. Tah eta teh ulah kitu, jawadun bimakna bageuran. Terus naon deui? Jawadun jim ro ridwanillah, jim jawadun bageuran. Bakna baro'atun minan nifaq, tulubaran dina nifaq, tina penyakit munafik. Naon Bu eusina mah beberes salat. Jadi Rajaban teh beberes salat. Geus lah ayeuna mah urang lebet kana bulan Sya'ban. Ai Sya'ban mah bulan antara bulan Ramadan sareng Rajab. Dia bulan usaha Kangjeng Rasul dipopohokeun. Bulan Rajab mah Ibu rame jalma naon meliapkeun bulan Rajab. Oke bulan Ramadan sami disiapkan bulan Ramadan teh can ge encan bulan Ramadan. Geus ditulis ku Ibu jadwalna lebaran teh puasa teh poe naon? Bu, menika dina kalender di buladan, di buludan. Rek naon Bu? Rek munggahan. Ibu bisi rek munggahan pek teuing mangga lah. Ngan abdi tanggal 2 hiji mah geus boga jadwal jang munggahan ulah ngajakan tanggal 2 hiji. Nah gitu Bu. Jadi munggahan teh geus naon? Ramadan geus disiapkan jauh hari. Rajab meuni unggal poe Rajaban kaditu ka dieu. Tapi bulan anu tak kalah penting bulan Sya'ban dihilakeun. Mata saur Kangjeng Rasul, bulan Sya'ban teh bulan yang dilupakan karena kebanyakan manusia sibuk dengan bulan Rajab. Karena manusia sibuk dengan bulan Ramadan, sementara Sya'ban saur Kangjeng Nabi turfa'u alaihi a'malus sholih, diangkat amal-amal soleh, diangkat amal satahun sakali nyaeta dina wengian nisfu Sya'ban. Ta eta urang kade poho jelema teh sibuk ku Rajaban, sibuk ku naon yang hareupan Ramadan, poho kana amal nu kudu dieusian dina bulan Sya'ban. Sok Bu eusian bulan Sya'ban teh ku pirang-pirang amal. Sabab aya kautamaan dina bulan Sya'ban. Mana Ibu diantawisna? Bulan Sya'ban teh Ibu saur katerangan numutkeun para ahli hadis atana di dieu Imam Dunun al-Misri ngadugikeun Rajab syahrul jar'i. Jar'un teh pepelakan Bu, syahrul jar'i bulan Rajab bulan Melak. Naon deui Ibu bulan Sya'ban? Wa Sya'banun syahrul sakyun. Nyaeta bulan Rajab bulan nyebor. Naon deui Ibu? Ramadan. Wa Ramadan syahrul hasad bulan panen. Jadi Ibu sakali deui bulan Rajab bulan pepelakan, bulan Sya'ban bulan nyebor, bulan Ramadan bulan panen. Kumaha maksudna?
bulan Rajab sudah mulai menanam kebaikan-kebaikan, geus balager, geus naon tadi, geus neangan ridona Allah rupa-rupa. Aya nu donasina, nu bagian mapayanana, aya nu bagian mapayanana aya nu bagian masakna aya nu bagian merekna aya nu bagian tuang ngumpul keun bae terus berlomba dalam kebaikan. Dua jawadun balager bager ku tanagana teu hese buras beres ge darek rajaban, teu hese masak ge geus teu kudu naon dajang rajaban, ridho ku tanaga, ridho ku pikiran, ridho jang naon jang ngamakmurkeun bulan Rajab. Naon tujuanana? Baro'atun minanifaq, hayang dibereskeun dina penyakit munafik nu salila ieu. Naon Bu? Nu salila ieu munafik teh, jelema nu munafik teh cirina teh kumaha? Di mana ngomong sok bohong, di mana janji sok sulaya, di mana dipercaya sok khianat. Moal kitu lamun urang bener salat mah. Eta bulan Rajab nu kana. Jadi bulan Rajab mah bulan pepelakan. Nu kadua bulan Sya'ban, bulan nyeboran. Jadi diceboran, sing beuki rajin. Terus kebiasaan kamari teh ditingkatkeun bahkan Kangjeng Rasul mah ngeusian bulan Sya'ban itu kunaon Bu? Saum Bu. Sehingga cek riwayat cenah sahabat nugikeun naros Kangjeng Nabi kunaon saum naon kami teu ningali saum seueur Kangjeng Nabi ngalaksanakeun saum sunat kecuali bulan Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Ketika ditaros kumaha? Sabab eta bulan diangkatna setiap amal manusia. Kami hoyong pas diangkat teh kami ditungtungan ku saum. Ibunya ditungtungan ku saum. Mata pun dan Kangjeng Rasul saum Senin Kemis. Ya, ketika ditaros saum Senin naon? Syukuran ka Allah karena kelahiran kunaon saum Kemis. Sabab setiap Jumat sakali setor dina saminggu amal teh malam Jumat. Jadi Ibu aya setoran mingguan malam Jumat oge setiap tahun di ngaranan nisfu Sya'ban. Jang naon Bu? Amal urang diangkat. Kira-kira Bu urang lamun teh marek jujur kana diri. Lamun penteuna mun penteun nu baheula penteuna hideung atawa beureum 5 atawa 8 penteun urang kaalusanana 5 atawa 8 mun lamun baheula mah meureun teu naek nya punya ngenaok kira-kira tiap tahun teh kudu beuki sae tah kitu punya naon bulan Sya'ban teh ditaekeun amal urang mata Kangjeng Rasul dina bulan Sya'ban sok saum ti kaping hiji dugi ka kaping 15 kaditu mah 15 16 17 makruh tahrim makruh ngadeukeutkeun kana haram kumaha cenah abdi gaduh kodoan eta mah da kawajibanana nya jadi kodoan eta mah aya kodoaneun Ibu aya teh aya kade bisi gaduh kodoaneun beresan heula yang sunat urang ari parduna acan mah cumponan we parduna heula. Jadi udang pokokna memeh leuwihna bayar pokokna. Hutang ka Allah wajib dibayar. Naon hutangna? Teu salat, teu puasa, tah kapan aya kewajiban qada. Para Ibu sadayana. Jadi bulan Sya'ban teh naon Bu? Diangkatna setiap amal manusia. Hade jeung gorengna bakal disetorkeun salamisa tahun. Kumaha tuh kanggo urang dina bulan Sya'ban ieu meungpeung nembe tanggal sabaraha teh? 2 ping 2 tanggal 2 naon ayeuna? Ayeuna teh Sabtu teh tanggal 2 naon? 2 Februari berarti tanggal 3 sabab tamari Januari tanggal 3 hiji sedengkeun komariah teu aya tinggal 3 hiji berarti tanggal hiji tanggal 2
Minggu tanggal sabaraha anjing? Dua naon? Dua berarti ayeuna tanggal 3 sabab sadinten gesek nanya geus mulai robah pami kamari hiji Januari hiji Rajab ayeuna mah 30 hiji Januari tanggal hiji Sya'ban sabab teu aya tanggal 30 hiji. Jadi bedana bulan Komariah jeung Samsiah teh gitu kan. Bulan Komariah mah mung 30 dinten pangseueurna. Madak ibu ece ira kawin teh ke ece macana kawin teh 30 hiji Syawal moal aya. Sebab tanggal 30 paling seueur. Jadi 30 hiji moal aya mu. Upami Komariah 354 hari, lamun Samsiah 365 hari. Mata gesekna 11 hari. So, ibu punten nya. Bulan kamari mah lebaran kamari bulan naon? April, ayeuna bulan naon? Maret April tahun ayeuna ke lebaran. April ngan awal kamari mah belasannya. Itu kan bedana gesekna dalam 1 tahun itu 11 hari. Kayak gitu punya. Jadi bedana teh sok engke lamun awalnya naon ke kemungkinan tahun harup mah Maret Bu. Bergeser terus-terusan. Gi 11 hari mundur. Para ibu sadayana, naon amalana ka hiji? Saum. Naon Bu? Hiji saum. Nu kadua ibu, bulan Sya'ban teh adalah banyak kejadian, banyak naon, banyak amal kebaikan. Termasuk bulan Sya'ban itu kejadianana tadi naon Bu? Hiji ngalaksanakeun saum. Nu kadua sing seueur maca sholawat. Geuning seueur maca sholawat sabab parentah sholawat dina surah Al-Ahzab Bismillahirrahmanirrahim sareng Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu hei jalma nu iman araya nu iman aya nu nunutan aya meuni geus peurih ya panon teh meuni geus kesed aya nu bari nunutan aya nu peureum hayam aya nu peureum patuh aya ngadengikeun radio we ustad teh keun nya hitung-hitung ngadengikeun radio dari bentak-bentak ke teka deuleu dekat tempokeun we bolahnya naon Bu nu kahiji naon urang sadayana naon kenerangkeun naon Bu. Jadi dina bulan Sya'ban teh kumaha Bu? Seueur sok sholawat sok minimal dina pangsaena sholawat Ibrahim ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu sholawat paling baik karena dua nabi masuk dalam sholawat. Hiji sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu kaduana ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi anu eta teh makhluk Allah nu paling dipika cinta ku Allah nyaeta Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi Ibrahim sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu Nabi nu sanes manu disebut hamba Allah. Yang disebut ibadur rahman kecuali dua saha Nabi Muhammad sareng sadainina Nabi Ibrahim alaihi salam seueur kasayana. Makana di langit ke langit ke-7 Nabi Ibrahim nya. Terus Bu dina berjanji langit kahiji panggih penak sareng Nabi Adam, penak nu kadua Nabi Idris, terus katilu Nabi Nuh, terus Nabi Yusuf, terus Nabi Musa di langit ka-6, Nabi Ibrahim di langit ka-7. Bu kanggo urang sadayana daun sholawat innallaha saestuna Allah wa malaikatahu jeung malaikatna Allah maca sholawat Kangjeng Nabi naon hartosna ngarohmat
Jalmi ibu nu maca sholawat ka Kangjeng Nabi mah dirahmat ku Allah. Boro-boro ning anu naon nu gaduh wudu, nu teu gaduh wudu, bahkan nuju pamengan ge dibolehkan untuk maca sholawat. Kade ibu aya jalmi nititah maca Quran, maca Yasin, maca Waqiah, maca Ar-Rahman, daek peda mah keur pamengan teu kenging haram ibu. Aya 10 paharaman jalma nu gaduh pamengan nu nuju pamengan. Hiji haram salat, 2 haram tawaf, 3 haram nyaba Quran, 4 haram mawa Quran, 5 haram macana Quran, 6 haram cicing di masjid, 7 haram di alap suka antara bujal jeung tuhur, haram ditalak jeung haram ngaliwat ka masjid. Katalar henteu? Nah, pangambangan teh nya punya nuju ngaos nuju pamengan mah teu kenging maca Al-Qur'an. Sok aya ibu geuning 4 bulanan nu miwara ngosok. Kumaha ibu teh? Maca sholawat, gentos ulah ngaos Al-Qur'an. Dak lain menang pahala kala menang dosa. Teu kenging punya. Salajengna ibu naon deui ibu di dieu didugikeun sholawat. Kangjeng Rasul naon Allah maca sholawat nah hatos ngarahmat. Nu kadua malaikatna Allah, kumaha malaikatna Allah maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Naon hartina pangmentakeun hampura ka jalma nu maca sholawat. Dari Kangjeng Nabi mah ibu dimaksum teu keuna dosa, maka efekna imbasna urang ngadoakeun Kangjeng Nabi geus pinuh ibu tah bu geus pinuh kunaon ieu teh ku kopi geus pinuh maksud teh dikucuran deui teras ka mana leleberanana urang peryogi leleberan. Kangjeng Rasul mah teu butuh doa ti urang tapi urang butuh kunaon pertolongan syafaat Kangjeng Rasulullah SAW. Hoyong kabarokahan, hoyong karahmatan ku Allah, ngalangkungan maca sholawat. Bahkan hiji tempat nu dibacakeun sholawat, nu dibacakeun dikir, nu jadikeun pangajian, maka caangna tembus ka alam malakut kusabab caangna jalmi eusina diangge ibadah. Sok sholawat naon? Aya sholawat Jibril. Kumaha sholawat Jibril teh? Sallallahu alaihi kopi heula teh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat naon deui seueur aya sholawat Badar naon deui Bu aya sholawat Busra aya seueur sholawat teh Bu mangga seueur sholawatan mangga da eta mah boro-boro nu gaduh wudu nuju pamengan sekalipun dibolehkan maca sholawat teu dibatas Bu. Salajengna naon deui amalanana tetep Bu amalan nu sae salat wengi. Salat wengi mangga diangge dina memeh nisfu Sa'ban. Menta pangampura ka Allah kana sanes kanten. Bari ngadoa ka Allah, Bu. Cek abdi tadi didugikeun di ditu nya. Bu Haji entit teu ditu ti mana? Di Cibeuri. Pananjeunna teh jumaahna teh kalender Pak Ustad jangan tacing teh kalender aya leuwih jang di masjid di Canak nya. Ku abdi doakeun sing kaumuran tahun payun kalender meser deui. Allahu Akbar teu kabujeng Januari ge teu seep. Ibu aya kalender seep mah Februari. Mudah-mudahan setahun ngadoa ka Allah. Hoyong dipanjangkeun yuswa. Naon cenah tadi amalan hiji saom, 2 maca sholawat, 3 gugah wengi pikeun salat. Mangga lah amalan naon bae nu penting ngadamel kasaean sabab kumaha innamal a'malu bil khawatimi. Manusia itu bagaimana di akhir. Nya Bu, lumpat tarik mimitina geus di tengah jalan heho
mata kumaha aya nu naon nu penting mah juara we Bu sama maksudna kumaha nu penting mah akhir hayat we sae awal rumasa diri keur ngora gagabah ibadah mudah-mudahan we menjelang maot mah urang aya dina maot husnul khotimah Gusti nagu rahasia Allah Bu mata upami nyandak Imam Ghazali Ibu jalmi salilana teh merasa ningali diri memeh ningali batur teh ningali sorangan ningali ka budak kumaha cek Imam Ghazali dina punten dina kitab Muraqaqah Ubudiyah mun ningali ka budak kosahanapeun ujang mah can loba dosana anaking hebat teuing hidup mah can loba dosana lamun ningali kolot ibu kumaha kasaluhureun mang uak bibi mang mah uak mah bibi mah tos seueur kasayanana lamun ningali naon ibu kajal manu bodoh ujang mah salah teh karena teu apal kuring mah salah teh kuna nafsu do selalu sae Bu kasahanapeun kasaluhureun ge sami kajama boro-boro ning jalma nu Islam kajama luar Islam ge tara goreng hate tuh Bu kajama luar Islam kumaha ayeuna bisa jadi ayeuna memeh naon keur ngorana luar Islam menjelang mautna ngucapkeun dua kalimah syahadat teu ngarasa diri panghebatna can karuhan ya Allah naudzubillah eta ge nya urang keur hirup panjang keur ngora cicing dina Islam loba jelema nu kakolotnakeun kaluar dina Islam naudzubillah mangga urang mah kanggo jalmi nu ngalijama nu luar Islam sekalipun kumaha boa-boa akhir hayatna mah lebet Islam tapi jang jalma nu hebat amalna Gusti hebat aranjeunna mah maksud jang ihtiyat hati-hati urang bentuk cak nu dicontohkeun ku Imam Ghazali tos uyan Ibu naon Sya'ban teh Ibu naon tadi hiji bulan kanggo nyebor maksudna kasarean salila ieu sok tingkatkeun harapan bulan Ramadan waktu bubuah mun ayeuna keur bulan Rajab meuli sae ibadah bulan Sya'ban kalah ngalelep teu kaceboran kira-kira na kumaha bulan Ramadan teh hoream deui pareot deui tatangkalan teh da teu kanaon matak Ibu poe kahiji jelema di pasar ti iseun di sawah eueuh di arimah we sarare naon Bu ngarasakeun panasna beuteung sapoe dua poe mah eureun tukang bangunan ge moal kagawe kunaon Mang puasa kasawah ge titah ngaramet kasawah ge titah gacong moal puasa naon sababna lulus da sebab tara puasa memehna nya tara puasa memehna pan aya puasa teh panggih-panggih kewe puasa eueuh sunatan ari awewe mah da pasti aya naonan aya kodoan kamari aya pertarosan ka abdi Pak Ustad cenah jang jalma nu keur ngabahas jalma nu head kan ari jalmi nu hajian jeung jalma nu umroh mah teu pamengan Bu nya Bu da nginum naon dipasihan pel supaya kasihan obat supaya mundur atawa nya Bu nya kumaha lamun naon urang ayeuna hoream ngodoan ceuk Ibu teh abi masuk lila kamari nu narosna kitu Pak Ustad gimana kalau bulan puasa saya minum pel supaya enggak head cenah. Umanya cing teh. Jadi kok itu kan waktu saya umroh kan cenah saya enggak head karena kumaha hukumna boleh enggak. Ternyata kapendak musim kuring kantos maca ngan duka dina naon hilaf deui dina kitab maksud teh. Ngancet dina katerangan kanggo ibadah haji boleh, kanggo puasa mah teu kenging. Sabab puasa mah panjang lalakon jang ngodoanana. Nyebunya aya waktu 11 bulan. Ari nu umroh eta ge lang ngajual kebon. Rek ngodoan kumaha eueuh deui jualeunana oge. Bahwa kudu dikodoan tahun hareup, boro-boro tahun hareup pan haji teh ayeuna teh untuk kota Tasikmalaya 25 tahun.
lami Bu nungguanana masakna 25 tahun mun abdi ayeuna 42 lamun ayeuna engke 25 tahun berarti 67 tahun umurna bari can daftar ayeuna teh tahun sabaraha tuh ini jadi eta teh naon makana kanggo urang sadayana kadinya tadi wayahna nu gaduh kodoaneun karodoan makana musim kuring terakhir maka disebatkeun bulan Sya'ban itu tadi hiji bulan nyebor tina amal nuntos nu kadua bulan di naon diseueurkeun dieusian ku saom nu katilu diseueurkeun maca sholawat nu kaopatna diseueurkeun salat wengi sebagai naon kifarat kana dosa jeung bentuk tobat ta eta bulan Sya'ban sabab bulan Sya'ban tadi sering terlupakan lolobana mah jelema sibuk ngamakmurkeun Rajab sibuk nyambut bulan Ramadan sementara Sya'ban tas Rajaban ada wah we ngaji teh da parere ka mana kewe rame-rame deui teh kuliah subuh jangan sampai seperti itu tak Sya'ban teh aya 5 huruf hiji sin selalu bersyukur dua ain ahdun janji cumponan janji yeuh memeh diangkat amal urang cumponan janji tah janji ka Allah salat puasa zakat naon bae janjikan pikeun ibadah cumponan hutang nu ka Allah bisi teu salat bisi teu puasa geura balayar kodoan dua sin hiji sin syukuran dua ahdun ain tilu ba naon ba didinya barjahun sing emut ibu sadaya ge bakal lebet ka alam barzah bade maot ibu pasti ibu bade maot Bu pasti barjahnya punya ngantosan ka urang sadayana kulantaran gitu datang alif Sya'banun sin syukur ain ahdun ba barjahun hamzah isbatun tumetepkeun tetepkeun dina diri urang tetepkeun naon kudu tetepkeun hiji tadi naon syukuran dua tetepkeun janji diri ka Allah jeung ka manusia nu katilu sing ngayakinkeun kana alam barzah tetepkeun eta sifat nu tilu bakal aya nun naon nurun bakal bercahaya naon cahaya dirinya hidayah mun jelema syukuran jelema nyumponan janji jelema ngayakinkeun alam barzah pasti eta bakal dipasihan hidayah kanggo ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ngan sabalikna mun teu syukuran teu nyumponan janji jeung Allah teu daek ibadah jeung manusia goreng laku jeung teu naon teu ngayakinkeun kana barzah karep teuing lah urang mah paeh ge kumaha nu hirup we rek dipalidkeun cenah aya sok kitu ibu mun nya dipalidkeun ridaun nya eta sing diurus we naon deui terakhir naon nun bakal jadi cahaya ngan sabalikna lamun teu aya nu tadi lain jadi cahaya tapi jadi poek di alam duniana poek di akhiratna jelema nu tara ibadah teu yakin kana alam barzah duh hirup teh cenah pararoek padahal mah cicing dina lampu 50 watt cicing lampu dina 100 watt ibu ningali keun keur puyeng pararuyeng can di alam dunia teh pararoek kieu ustad matahari luhureun ge poek bu eta jelema nu poek naon hatena mudah-mudahan naon didugikeun wihan deui naon didugikeun bulan Sya'ban manfaatkeun kanggo urang setor amal mudah-mudahan aya dina kaayaan sae istighfaran kana dosa nu geus ngucap alhamdulillah di mana aya kasayan nu katilu suhunkeun mudah-mudahan Allah maparin hidayah sareng panjang yuswa ka urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma sholli wa sallim wa barik alaina amin kan kayak heula syukur kewe Allahumma sholli wa sallim wa barik alaina amin ya Allah ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu yukafi majidah Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhana Allahumma hasil maqasidana yassir lana wa la tu'assir alaina Allahumma barik lana Allahumma fi jam'i kasbina wa fi amwalina wa fi auladina Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana taqabbal du'a Rabbana wafiqna bi ta'atika wa atmimna bi ni'matika
waj'alna min ibadikas sholihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillah. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para ibu sadayana sing bingah mayunan Ramadan ulah bingung duh rek lebaran rek puasa maka karek nancepkeun pare teh ulah kitu yakin milik jeung rezeki dijamin ku Allah. Kumaha aya petosanon sok. Upami kodok berarti kodok teh mayar nu wajib lamun mangmang ieu teh 78 cokot nu 8 mohon itunya ibu kade kodoaneun nya termasuk kodok salat yang saha jang jalma anu teu head kieu maksudna jam 12 adan pan jam 12.05 bijil head aya 5 menitnya hek can salat wajib dari kodoan 2 mun saat eta saatna teh jam 5:30 kapan urang teh sok lila mandi tengke we ngadaguan maghrib aya nu kitu berarti wajib di kodoan asar jeung duhurna sabab duhur bisa dijama tahir tilo lamun hayeuna kumaha aya nu naon peuting atawa maghrib hoream isuk we subuh leres kitu nya sok aya nu diisukeun dingkekeun bahkan geus saat ti lohor keneh hoream mandi isuk lah sekalian adus teh upami aya deui berarti hukumna eta head lamun di jero 15 hari kieu maksudna genep hari pamengan hitung poe ka-7 ka-8 ka-8 10 teh aya poe 11 ka-12 aya eta di hukuman head aya head keneh lamun ayeuna genep hari head tuluy we ditambah 10 hari ti harita tuluy kaluar berarti ka genep poe ka-16 kaluar eta mah sanes head tapi istihadah jadi jedana jangan lebih dari 15 hari upami dina jero 15 hari di hukuman head lamun luar ti 15 hari itu keayaan keur suci berarti istihadah eta mah panyakit wajib salat kitu nya jadi qada wajib teh eta mah upami salagi keur dina jero pamengan teu wajib punten tadi jam 12 adan jam 12.05 pamengan nu wajibna 5 menit eta pan aya kewajiban jang salat gitu kata lo kade eta teh istri seueur dina katerangan nu gagabah dina salatna saha nu kawajibanna salakina nu dosana mah makana kedah naon kudu ngajurungkeun ka istri nu ngaji ilmu fikih lamun salakina teu bisaeun mamatahan mudah ngeukeun aya manfaatna cekapnya ceuk jadi manggalah pada 7 pada 8 naon canak nupang leuwihna ulah jandak nu ragu sakitu wae. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.